Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deui jeung urang Bang Dik. Haha. Ayeuna urang dek nepati janji urang anu basa di vlog si Tony Wo nya. Eta urang dek ngaper lagu Mang Dana jeung Mang Aoi anu judulna Loba Gaya. Selamat menyaksikan. Sia loba gaya bari eueuh pangabisa bisa ukur loba pamenta nyusakeun indung bapa. Ganggukeun urang boga carita salah sahiji fakta barudak zaman ayeuna ukur ngaheulakeun gaya bari jeung pamer harta pangabisana teh ukur nyusakeun indung bapa. Penting waktu uluna teras subuh ulina bagi jeung mastakana teh tos karasa mulihna minumna lain aqua tapi capna orang tua make duit di kolot nu hese capek ngarahna deuk dimikun pasangan tapi duit pas-pasan nambut ka babaturan catetna buku sametan acukna hoyong gaya bari teu aya melaan heulang injem ngetrokan di mata tangga. Loba gaya bari eueuh pangabisan bisa ukur loba pamenta nyusakeun indung bapa. Meupeung masih ngora mending ge lobakeun karya banggakeun indung bapa dieun kolot bahagia. Barudak sakola zaman ayeuna nu hilit ka sakolana lieur nguruskeun cinta unggal poena WA ukur meakeun kuota bari jeung pas ulangan mangan menangkeun kedua. Jika jalma nu aya atau jalma kakara edan kitu gayana bari beungeut nalada geus ngalah duit sorangan kege karasa namun maneh enggeus era namprak ka indung bapa. Tong loba poya-poya duit hese ngalahna mending pake usaha bisi engkena langsa rek nepi iraha nyusahkeun indung bapa kewat terapi kanya bisi asupna laksa. Sia loba gaya bari eueuh pangabisan bisa ukur loba pamenta nyusahkeun indung bapa. Meupeung masih ngora mending ge lobakeun karya banggakeun indung bapa dieun kolot bahagia. Gaya bari eueuh pangabisa bisa ukur loba pamenta nyusahkeun indung bapa. Meupeung masih ngora mending ge lobakeun karya banggakeun indung bapa dieun kolot bahagia. Meupeung masih ngora mending ge lobakeun karya ciga Roma Irama terkenal sa Indonesia.
eta laguna geus ku urang di covernya bisi hayang laguna non oge komen di handap like di handap IG urang aya tadi dia engke di handap sok we follow bisi butuh naon bisi butuh sarung bisi butuh bantal lain iklan bisi butuh mangga aya dina IG urang tersedia hargana murah meriah hatur nuhun sadayana anu geus nonton bodo amat anjing deuk disebut goreng patut deuk disebut teka te nyaho diri ibaratkeun we nya suara butut aya nyanyi bodo amat nu penting urang daripada menta mending lumayan nya nyalurkeun bakat ku butuh ieu ge sampurasun.